Belum ini udah mah udah belum jauh. Ada nanage. Da atuh tangkil baheula urang ke datang teh lalu tikena sadede kitu tuh. Ayeuna geus sadede nahaun tangkal kopi tangkil. Sudah lebih dari 20 tahun meureun. Leuwih. Handak bapak aki eueuh we. Oh. Mau atuh. Untuk ka dieu mak. Ai keur aya keneh anyar keneh bapak aki maot mah urang bisa keneh ka dieu makan kaluung datar osok kitu ka dieu. Malahan merak keneh jahe di tonggo teh merak kacang Banten bari nageun jahe. Ka tonggo teh. Kan ka dieu nakeun los we. Kemana tuh kemeni? Eta tangkil ge gede, geus gede segede kitu. Bapak ge mau teh geus 22 tahun. 2004 nya. Nya ya. Mah balik haji teh tahun 2002. Abi oge nyen imah teh di Jakarta teh tahun 2002. Kan bapak kita bisa keneh ka Jakarta Nya kan anyar balik haji. Anyar balik haji. Eta balik di Jakarta pesenatan yang Mang Manap meureun. Heula aing mah cenah ka dulur. Sebenang di Ngeureuyeuh. Ka teu mau badang keneh. Can lohor masih duha ge masih aya keneh. Salah jukut lain. Itu sekarung. Sekarung. Nah, geuningan saeutik cenariun. Sakarung doang. Kan make sendal mah turuna make sendal itu tuh. Da aya. Itu tuh sendalna. Oh, di dieu. Mun turun. Geuningan dari sendal di dieu. Ih. Saya anjing. Mun di hana pa ditu turun. Mun turun. Jadi teu nanggung manggo teh nya. Nah, eta teh kuringan dicecebkeun kitu make pap dipanggang. Jang nyekel. Oh, Urang ge aya akal mah kitu mah. Ira manggo pinter mah teh nu kitu. Bisa. oh geuningan aya di kitu. Dayang Oh, aya di wae. Bajunya. Jang nyekel. Luak liuk. Ieu tanaheun gemuk. Mana? Anu di Gemuk. Poska. Jadi yang bayar yang di bawah. Oh, cek urang teh urang poho. Cuci ingetin untuk kitu Poho, inget diinget di dia ka CJC cen teh ujang gajian urang. Poho. 40.000. Hah? Ih, ulatan cenah 35. Udah tadi ngobrol jeung Cuk. Sapuna. Biasana makan abi datang sok sasapu heula. Ka dieu keun mah ada ka ditu menyangkutan sampahna. Ya, alhamdulillah
orang tua saya sampai ke kebun ya. Cuman pas kebetulan tadi itu, mak bisa sholat di situ di kamar. Jadi lagi nanjaknya, HP-nya ketinggalan, jadi nggak bisa ke video. Jadi ngelihat yang biasa anaknya di sini tiap hari, gimana keadaannya sekarang di kebun ya begini adanya. Ini apa itu cai mah. Jadi cai teh diheulakeun anu ditunda nu anyar simpen gitu, dituker. Aku dona kitu. Kalau kai Untuk taman tos dibelah di nyamam tos disapukeun, dilapkeun. Encan kayak kuku mah ge engke we da sakalian we teh ngabuang caina sakalian. Jadi untuk hayu we cerak deui olok air. Sekarang udah mulai hujannya udah mulai jarang. Airnya masih tada hujan, jadinya nunggu butuh air itu nunggu air hujan. Bu mah etana. Emang muruluk. Da emang etaun dan mahoni mah ngebulnya. Eta bakal sejeje. Kumara sana mak geus laksana kaleuweung. Sekian puluh tahun si mak ini biasanya tadinya berkutik tiap hari pulang sore, tiap hari pulang sore, berapa puluh tahun tertunda. Sekarang udah renta anaknya di kebun, jadinya udah renta juga semangatnya masih tinggi, maksa pengen ke kebun. Jadi sekarang ini ada di kebun, alhamdulillah masih kuat, masih bisa sampai nyamanya gitu. Nyampe ke Saung Saroja ini tuh, ya Allah, terima kasih ya Allah atas segala nikmat, bersyukur. Da bisi erek sholat mah bisa, da cai tinggal muterkeun. Emang kerana rada teas. Lagi merenung. Iya bahasa waktu nahonnya ngeceruk gitu. Peutai selong bahasa teu kadahar teh di imah oge nian mak. Oh eta ge raragragan di handap teh.
Udah itu teh urut. Cukup mak China? Hah? Cukup China? Cukup seendak. Kade. Tah gitu dibuka sendalna di dieu mah. Mukenana digantung mah itu. Aku samping wae ah. Sama samping. Tadi nah. Make kos kaki. Baik dia sajadah naik kutiung. Ih, hanya sajadah. Lah, tidak kedua parkir yang tadi. Ini sajadah mak. Tuh. Bawanya. Sholat duha dulu neneknya. Lingkungan mau nebasin itu apa namanya, daun jagung. Sholat duha aja kenanya. Oh iya, can jam 11 mah. Kalau si Dede. Kumaha? Obo. Aduh, borohe. Dah. Si Dede. Aduh, itu. Sadahar itu tah sadahar. Eta dahareun loba tuh. Sadaharan gila. Itu goreng pisang, goreng sampun naon. Campur goreng pisang. Oh, panas pisan. Menang eta tah dua sikit asa. Di mana kita? Oh, Ini cengkna lobakeun nya. binihna. Oh, halodok kieu aya ieu ge kan pada jadi karuntet kan, jadi parendek. Ari daunna kolot. Kan jeung gantian sambutan cuma da. Nu koneng. Lamun aya hujan. Oh, sabut bukan sambutan we sama urang Nu koneng teh. cuma nu kurahna melak atuh. Heeh. Da aing nu sakieu-kieu teh ge eta ge pada hese deung ayuman tara disabut sote, geus sakit banget ningal. Heeh. Aing sakit kitu mah aya bahan keneh sering jeung mun ieu deui ge. Disusul ku bibit anyar gitunya. Pada ye Lamun teh kitu sing dihijikeun warah di dieu jeung ieu jadi hakan teh kuduaan gitu sama. Jadi ieu mah koneng sambutan tuh. Sampai dalam menang beli ieu sing dua ge ban aya batu mah yang lega. Padahal eta teh nya cenah dua ge eta teh. Teu kudu lega-leganya. Tuh bisa tiduran di saung. Nih ibarat ge pan kaurus anu dua teh pan Dasar wa bae nya. ini di dia hiji ibaratnya kali mah kaurus sempat dinya. Ini lamun ibarat 100 jangkalnya. Sakieu teh 50 ibaratnya. Jeung eta teh jadi 100. Apa ieu mah 100 teh sakieu ibaratna. Jadi kaurus kabeh jadi teu. Itu. Oh, iya ge. Bunyi tah. Anyar cek si Sade cenah ada 22 we mah cenah. Abi ge hayung ayuman teh 22. Kasih sade mah wa etanya. Mana jika luhur teh? Naon? Mau kopi. Saha? Mangkeng nono. Heeh, berenang. Kita mah kopi. Mereka kasih sade. Pada curu digiling Heeh. Tadi dia ya. langsung dikumpulkeun. Geus loba digiling. Heeh. Oh, sok digunukeun jeung batur gitu. Manehna itu lainna teh curu digiling kayak aya sakarung atau 2 karung. Kopi geus mulai aya nu nyolongan mah heuh jadi jelema teh hayangna teh. Aya anjing geuning. Ya anjing sieun Anjing. Tah eta. Oh, anjing leuweung. Yo di dieu
jaga. Oh, Tah, bang masuk gitu. koperasi. Nah, itu teh. Anu meuli leuweung itu teh ya. Tulus. Oh, Oh, Anu jangan duluan. nu Mang Karno. anu ti Pak Heri nya. Sebenarnya bahagia jarang kalau tuh. Kagak bak jalan orang. Nyeseling we tuh. Malaysia di dekat gula saudara itu. Gini aya di TV. Diseling. Diseling. Selang-seling. Seling deui. Terus panen deui walu. Can melak deh mah aja ke lah. Acan. Oh, geuningan kalah panasnya ya kieu. Oh, sok melak mah yang ieu. Ulah ngebakeun melak. Dahar kok mangerti nih. Kok nggak sangu. Tah. Aya tanana ge aya keneh. Jeung sakadiana bawa. Digiringkeun wae, da maksa asal sing cager heug. Heug asal sing cager. Tapi atuh bisa nanaon urang. Da kaleuweung ge. Ranginang oh sok atuh. Ieu jangan nepi ka lagi bakenangan. Enggeus keun wae sok beber. Ka dieu wae urang mah kaleuweung. Yang nyaho. Itu keur melak. Kapeso lah beli minyak. Alhamdulillah kurang weuteung. Kamari teh si Buya teh sanak cenah gogo ngeusin teh. Oke, ieu sampo. Itu simpar kan. Gaduangan berarti teh di Imang laten butuheun mah. Oh ya di si Kobreng 2. Oh, kari copot itu di gua. Doa cuma di kanangan kieu biasa di pikir. Menta aing cenah anjing. Minta aing anjing. Minta aing anjing. Asal ngomong ka urangnya aing anjing teh. Entah aing anjing. Pan loba anjing sakangnya tewak iki mah. Pan loba si ate anjing. Anjing nanti nih. Turun deui ka anjing. Kamari mah loba pengalaman orang nanti itu. Anak buku ya Di mana yang cari mana tuh? ilmu sama. Oh, tina huluna. Teh memener anu jang ka jalur deui. Koredan lah ya ngarit parege. Anu ko jeung pamajikanana. Eta lain nu kasurupan apa kaeusian tina di Badung. Saha? Si Amir. Oh. Si Eno Amir. Nya anu Badung. Urang mana mang? Anu di dinya nu urang jalan. Amir esok. Ayo nanti balik esok. Harus Ruksak. Mudah-mudahan aya 2 kintalnya. Lapana eta nu ka urang mangun nya nu sok. Kesehatan. Anu ka jahe Bapak Jaheri. Mang Atang nu sok basa Pokona mah ingat ai si Eno teh anu ceulina leutik sabelah. Oh. Naon? kopi aya nu maling kopi. Emak ulah jauh, emak. Mana mawa parang deui. Aduh. Emak ek naon atuh kadinya? Aduh. Harus disamperin ini. Tin. Yo emak kana saung ieu Tin. Emak ka saung tah. Tuh ka saung itu tuh. Itu ka mana cenah? Teu kapelakeun. Mantong turun, Mak. Mantong turun. Mantong turun. Ka dieu deui, ka dieu deui. Lain deku-deku wae turun. Benang sakumaha. Tuh lagi mengenang, lagi sehat, lagi
dulu lagi gagah kuat. Alhamdulillah ya, nyampe sekarang udah umurnya udah 86, masih yang kebunnya ditinggal hampir 20 tahun, ini baru kebuka lagi, masih mampu. Mak masih mampu ngunjungi ini ke kebunnya ini. Itu lagi mengenang, dia itu lagi merasakan apa rasanya, itu masih kayak yang masih dulu aja tenaganya gitu, meskipun udah rentan, dia itu udah rentan. Alhamdulillah, semoga sehat ya Maya, sehat, panjang umur, anak cucu masih kepengen ditungguin lebih lama lagi ya. Kurang kumaha naon anu teu kapaken. Manggeus lah kege ya ieu kege disaeur mereka gitu tuh. Can tadi murah kapeta tengah itu lumpur yang can tuh juga poni mah buri, tapi panas juga buri sih. Tapi mah ada panas itu, lembang panas mama tuh. Kumaha nu dikontrolna? Aya we. Aya. Mengenang masa lalunya, Mak. Tapi monyet ayeuna geus teu bisa manggilan emak. Monyetna aya penjagana ayeuna mah. Jadi teu bisa papanggih jeung emak. Biasana mah ngabring, Mak. Panase. Luas ke jero mah euy dah harurin ku jagong marerang. Lain ku merang sok sisan ti karijet hayu teu bisa udang kumaha gitu. Lain ku nanaon. Bina-bina teuing bari na oga tuh. Da keur naon eta teh keur nu sampo. Ek ngopi. Ek ngulub sampe mah hayang. Hayang ngulub sampo tuh. Ngulub Sampeuna ya. ngalah sampurna nu ti bibit Mang Sangir. Juga caung kan. Tapi eta nu kamari ge da puleun keneh ti dinya. Enak. Enak ti ditu. Emang sih ngaranna ge sampeung ngora nya. Ngeunah wae. Aya mah teh disampuan ka ditu. Teu. Mau tangkalna. Ayeuna mah loba. Ayeuna mah eta Komo geus asar teh tambah angin teh ngaglebug. Angin. Ane hujan gede mah kayak indi ti dieu teh. Tina aya nu runtuh-runtas syukur. Tapi ada ieu mah rada anggang. Anggang tina tangkal gede kitu nya. Dan mun aya mun bari jeung angin mah nya emang ngaranna gitu leuweung. Ya kemana we na? Ari eta tah mun eta nu di dinya, eta tah pangeulana ngala. Eta sampo teh. Tah ada mantong teh dalina panon. Jadi itu nembang. Nah, kecilnya. Piduiteun lah. Bisa anggus kan? Anggus meureun kesel cenah laleutik. Si tadi mah di etenana meureun. Itu kakara. Tuh. Kapol.
dina karung lah atuh cek di dieu Di dia mah balik pada panas. Ngada di dia itu kena. Mana di luhur Wis peso euy. ke dia sok ke dia Ieu mah kahungkeun. nya sok ke dia teh ya eta mana ngabetikna ka dinya. Tadi nu ka dia. Si Haji Obeng Oh, kalau yang kulit. Euy lalaki mah da bebarieun. berengbeng we nya. Nyali na. Tadi salam serehna teu ngala. Barudak tadi parabna jang ka mana jang ka urang deui. Ka urang na manehna mah teu eta barudak mah. Mau rebus singkong, yang pengen rebus singkong tuh